anak orang eta ge loba ngan ieu mah aya kolot diantarana doraka ti anak lamun aya buktikeun ulah jadi ribut mana bapak doraka ti loba jelema nu dibawa ke kantor polisi nepi ka dibui alatan micen orok gini eta sia doraka ti anak aya woyo jempe woyo jempe itu ti uasa para kansa ucu mudah-mudahan mereka payun tiasa ditepangkeun deui nya ujang ai deuleu itu uluh urang Majalengka aya urang Majalengka tapi urang Sumedang bapak Ade Barkah aya ketua DPRD Cianjur itu Bapak Haji Yunus Majalengka. Uluh, mudah-mudahan cing jadi bupati. Amin. Titipe ka urang Majalengka nyata Bapak Haji Yunus. Laras. Amin. Aduh ya. Bapak Haji Ade Firdaus. Semua. Nuhun ucu. Ujak kulat cing wa naon wa sono ieu ka Pak Haji Sidik kaki umbaran sono ka Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Dani Setiawan laras atuh geuningan itu Pak Haji Uruk mana aya nuhun ujang nuhun ucup Pak Obar Bapak Bupati Bandung nuhun ucup nuhun ya cing wa hayang kaul cup sae wa mangga kaputrana Bapak Haji Ali Dinar sumohon sakonya sok kaya Jang Wani mental lagu wa Jang Wani dengan Jang Wani kumaha Jang Wani we wa Waktu
cing sekali-kali meureun teh cicaheum lain dewek sangeunahna eta heureuy di mana wae eta teu merenah kudu bisa adaptasi hirupnya adaptasi kumaha silih ajenan ning jangan ngerokok mah teu naik kereta api aduh kalau bulan bisa ngomong pasti cari-carikan ku bulan benar tong digugu teuing perintah bapak dewek teh teu bisa supaya dewek diganggu supaya dewek diheureyan dumeh eta lagu pamenta bapak dewek dari bapak dewek mah manusia eksperimen manusia percobaan kita teh kolot urdu wajib digugu kolot mah kolot kuno yang disebut jelema can angeus eta teh bapak dewek teh hirupna teh produk gagal bukan yang disebut produk gagal tadi nanti yang kita harus singkirkan dari muka bumi ini siap doraka jelema kita merugikan halayak ramai produk yang sudah kadaluarsa lamun dina kahakanan mah bapak dewek teh kadaluarsa ngandung formalin pangna awak nepi ka kitu teu mangrupa teh tadina geringan tulinga kana obat eta teh overdosis bapak dewek teh jantung oge geus digenti ku jantung jauh kakolot sieun kawalan da lain turunan Sang Hyang lain turunan naon-naon bapak dewek mah turunan manuk pinguin coba aduh sarisi deui kita batur mah anu di silikon teh irung hayang bangir ieu mah bujur geus teu mangrupa coba geus karepe teh hari ngomong teh hayang we kudunungan dewek disebut Kakang Semar Bandar Nangka Badranaya Lurah Semar kuda Australia lain kuda pawana kuda Australia oh aduh ampun Gusti nu agung iya kenapa sih tindakan bapak saya jadi begitu jadi begini bagaikan orang yang anarkis coba kakolot komo ka batur dina lebah dia bapak dewek bagus dah tempur digugurah bisi jadi mitos naon mitos teh tong dikultuskeun mitos bahaya lepas dina akidah maka jeung aya kuburan Semar nanti udah bener ayo batur sok dijarugjug dengan batur sok dijarugjug ning kuburan kuburan Semar malah cenah cinta-cintana nyieun geuning tidak besi kuning gambar Semar seukeut geuning abuskeun kana loket pajarkeun teh paragi dagang yang dagang padahal paragi dagang mah modal jeung jujur duit eta jauh pikiran teh dari Semar dibebaskeun kana loket bari ipis kabrahna teh tuluy ditulisan aksara Arab nih dikolaborasikeun bungkus kulabon bodas tuluy jiga komo dibungkus ku lawan bodas nya maka minyak sengit ke Jerman nu awam mah kalabuh kita wah asa we sidik carita wayang mati India Mahabharata Ramayana der kuburanana aya di Jawa Tengah kuburan Bima
kuburan anu mana mana jauh kuburan Pandawa Aisyah Gunung Arjuna mendengaran merintah Gunung Wayang komo dalang-dalang dengan jaruk Gunung Wayang tararapa itu teh hayang payu macam halus wayangna malah hayang tekenan Asep Sunanar pada hayang masih buntung teh cak orang menginjak itu eta teh bener akan sekali cerita gitu. Nah aya ku kabina-bina teuing nya dimitos-mitoskeun beuki jararau Oke. lumatak kurunyung Islam teh di dieu tah penyempurna supaya ulah kalunta-lunta teuing hirup teh benar ulah ngawur pamadegan da lain menang jelema ari Islam mah lain usahana undang jelema teh ngaranna da dituna mah tina jorojoy jorojoy tina sumrah pasrah sok numatak ulah wa kamaranaot geuning cenah geuning cek pangeran itak kuloha kotu kotihi wala tamutuna illa wa antum muslimun ulah wa kamaranaot saina can cicing dina kaislaman aya keteranganana ai ngaran-ngaran jelema teh sumrah pasrah mah ulah wa kamaot teh sumrah mah da kaituna ge bakal linglung ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kudu kawasa jadi we marah kahyangan cicing dina alam kapanasaran nu matak bebas jadi gentayangan dikepung ku pemburu hantu gasupkeun kana peles belego ge hantu namun urang mah ngencar dar dabuskeun kana botol daek asa ku kabina-bina teuing atuh deui asa beki jararau makan hantu teh belum pamadegan teh asa beki jararau kabina-binanya pugu anu jadi juri teh tapan kasieun teh geuning sieun teh memeh ini ge urang teh geus sieun pugu dina diri sorangan cikolot teh mah geuning baheula hayang nyaho sia rupa juri hayang ai juri teh cenah gedena teh sagede munding rupana teh jiga hurang gedena sagede kuring rupana jiga urang sorek dina diri urang mata silai teh kerepek ngeunteung ngajari juri tapa asep teruna dasar nama pegang ngan balik di Mekah jadi montok sabab naon gede hate dari dia balik goreng patut atau batur aja ke Mekah berenang loba orang negro di teh aya lewi man gede hate mana balik kada jadi montok jadi senang ya ngumatak semar mawa semar karena ge naon ulah kitu teuing ulah kitu teuing kalau teh si neraka ngumatak aing hayang geura kiamat teh hirup ngarep kiamat hirup teh hayang geura parina ka hera serarea hayang nyaksian bapa aing gerengkak kakan dina sieun neraka soraka ti anak ai bapak dorakati anak mamun anak dorakati kolot loba ngomong tegas kemana kan Allah bapak dorakati anak mun anak dorakati kolot loba aya Allah aya Allah anu kolot dorakati anak Allah di mana-mana oge dina keterangan ge aya oge aya ge anak nu dorakati kolot anak dorak eta ge loba ngan ieu mah aya kolot diantarana dorakati anak lamun aya buktikeun ulah jadi ribut
mana bapak dorakati anak loba jelema nu dibawa ke kantor polisi nepi ka dibui alatan micen orok gede eta sia dorakati anak aya woyo jempe eleh sia wah meureun memang dipikeun ke badan anak jada non apa dipikeun ke ku indungna anak jada nyalakeun ka anak si belenggu ya pakai dipikeun ke lain anak jadah teteh indungna haram jadah pangna dipikeun oge mureunana kitu teh hasil hubungan gelap maksudnya Kulu mauludin yuladu ala fitro syakabeh nu dilahirkan ke alam dunia dengan keadaan bersih ulah nyalahkeun budak dalam budak macan boga dosa imu anak jadah indungna haram jadah maksud anak jadah teh kuring mah anak nu bapaan teh non anak nu bapaan anak ku bapaan saya tuh mikir ngomong mainnya nah eta awewereuna teh tegasna saya kena pager Gayung bapaan aya meureungan tanggung jawab unggul nu matak kolotna haram jadah bener itu rumah sakit dosa itu rumah sakit dosa pada si ayah nu matak cing salaladar teh lebih ka pabadinya akhirnya bener tapi kan nu matak lamun semar hayang bagja hirupna yang selamat dunia akhirat anu jadi anak teh mumule pikanya kumah dampa suku anak teh lamun ayeuna dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa si horeng ari kolot teh tunggu rayu tangka darajat ai kapergo jika nu sabab Gusti mau deka hampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku indungna jeung ku bapana ya mama ari kapergo jika nu ngomong leres tuh bapak leres cek bapak sedangkan lamun orang dorakati indung di bapak lamun di lemur kai ranu lamun di leuweung kai dangde dipake pangaret pinggang dipake pamikul benggung dipake silung teruhai matak baluang anu niuk lirih hirup cara gambaran awak ditenjak beung dicekek paling untung mangi kotornya panjang leres tuh dah jika nu benar nek teh kitu kumaha sabab indung disiksa tikeun nyiram keneh ku anak tuluy nepi ka gede 8 bulan dek nang karak sare eungap nya ngigir nyeri nang kuban teu bisa pisan burusut ngajuru nepi ka guyang getih indung disebut lagi ngajuru na maot dendam ka anak teu kalahnya nyapanya leres tuh ai kapergo pada benar ngomong teh nu matak wajib urang ngahormat karena jadi kolot ya banyak ya leres udah sering membenangkeun dan tadi malain kitu ngomong kalau jadi bapak teh lamun panggil balik digawe ti mana wae gabro nu jadi bapak sujud ka indung heula tuluy ka bapak ceka tuurna cing tarik di mana waktu urang minta dihampura ka bapak sababna kudu nyekel tuur sabab gede jasana teh tuur teh dina waktu nyieun urang teh waduh lamun eueuh tuur gepeng indung urang teh goblok guys wah benar ya jadi we kalau teh punung da eta ngomongna ka mana aduh mesti nu agung da sia tengah bejaan sudah jeuh biar aku teh kaciri sakitu gajeng alah mun ngagebleng aing jeung poek bapak aing jadi we ngareo sugan teh bieu bodas teh sugan teh bieu mah idangan
oh hidangan di jerona bolu man bodas hidangan pada hidangan yang isinya jembaya jadi bengaleos penuh era makanya ngaya ko awi bos Borma bos Borma nya oh bos Borma aduh ampun Kang Gunawan Panama rekod Pak Haji Dinar saurna bade ka Australia semua alah wilujeng Pak Haji Dinar akang oge ke tahun payun Juni teh orang ke Perancis sebulan di ditu wah beres kok aya nu menta deui di luar negeri juga nih jag-jag nggak tahu deh mereka kang mah duta Indonesia cing ai pingkeun lamun dewek keur ngocoblak kitu teh kodean aya aya tadi pengker aya sugan kuring mah kodean sugan kuring ieu mumuni jeung kawas nu hayang puas ka aing teh lamun aing disiksa ku bapa teh sia teh nararumbeng teu sirikna dan di kodean ge teu ngarti-ngarti piraku teu kaciri lagi kira apa curugna dalam pedes oh nu macam ulah kitu pingkeun mah ieu mah ngaku dulur ka dewek punya etika sia teh ge mah mun aya teh ulah we atuh atawa lamun aya bapa di tukangan dewek teh ngeleas lain teh kodean jika babaturan urang ge saya jika babaturan urang ngelelan muning alah ampun juga nih kok awih mekelan ke dewek bakalan roti bakar alah nyuhun doain doa nawe itu syariah alah ampun cing euy ieu teh Bapak Haji Ali Dinar jeung itu kagungan mantu aduh tereh kagungan putu meureunnya gede sumut tinu ditikahkeun ayeuna nya tina cai eta Pak Haji Dinar kreatif tina cai ngamurnikeun cai aduh menang jasa oh menang jasa menang-menangan ke Australia nya profesor kata gitu-gitu oge ai daek mikir mah kitu daek mikir mah ieu teh di dunya teh boha demo goreng ge pikiraneun grepe cek saha reungit teu mangpaat cenah masuk demam berdarah nya di lain pihak mah nya tapi sabaraha ratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk baygon obat nyamuk tuluy naon deui autan jeung sajabana pek ku pangeran teh eueuh sia bereungit sadunya eueuh hiji-hiji acan daloh makawasa bangkrut sia ta pabrik obat nyamuk teh loba deui penganggur nya eueuh teh mangpaat lamun urang dipikir mah tapi bener orang segala rupa ge mangpaat kudu ai daek mikir mah tuh Thomas Alva Edison tina jeleung-leuman hayam mikir manehna nyeun listrik oh listrik sadunya ayeuna menikmati hasil karya Thomas Alva Edison oh berkah tapi si sadar tapi kalau adinya gitu tak ayeuna ngarencana deui Thomas Alva Edison teh keur nyieun rebab rebab dapat dikesetkeun ku jelema alah aduh kitu teh euy daek mikir segala rupa oge heuh ulah cicingeun
ai datang kreativitas teh tidak kejenuhan bisa hah tina jenuh tina kesal bisa tina jenuh hayang neangan wanda deui nu anyar empe ai seni mah bebas berkembang masina kolot-kolot baheula ngan untung geus pararaya aing kreativitas baheula teh nepi ka ditembak dina surat kabar dina itu dina ieu luar dina tetekon ditentang morokana meredek oyang aing heeh kalah aing ngebelenyang negdreug ning keliling dunya keliling Eropa nya eta teh hasil kreativitas teh hasil mikir hasil studi perbandingan tidak segala rupana lumayan pan aing tina hasil mikir wayang itu teh nepi ka kabeli rak piring oh anak piring mah kudu keliling Eropa kan itu Menang beli band nih. tak gitu oh benar kan nya